Tepangkeun nami abdi dina Raisa Dewi di dieu abdi salaku penata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng kasempetan dugi urang tiasa patepang dina acara anu pinuh ku kabagjaan ieu. Hatur nuhun ka para tamu undangan sareng para wargi sadayana anu parantor keur sarawuh dina ieu kasempatan anu mulya. Simkuring Dinda Raisa Dewi salaku penata acara ngahaturkeun wilujeng sumping ka sadayana sareng rewu nuhun kana kehadiran anu parantos ngaluuhan ieu acara. Dinten ieu urang sami-sami ngaluuhan sareng mapak rarancang acara utama nyaeta akad nikah sareng resepsi Kang Andrian sareng Neng Wina anu dilaksanakeun di Desa Kertajaya, Pasawahan, Purwakarta dina dinten Salasa kaping 8 September 2025. Mugia sakumna runtuyan acara ti awal dugi ka akhir dipaparin kalancaran, kahadean sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna ka para tamu undangan dipihareup tiasa ngiringan kalayan hikmat. Saterasna urang lebat kana acara biantara ka anu kasuhun Bapak Haji Fauji Ibrahim kanggo ngalaksanakeun biantara nyarenkeun panganten. Kusim kuring dipihareup kanggo maju ka payun. Mangga diantos kalayan hormat. Tepangkeun nami abdi Fauji Ibrahim. Abdi bade ngadugikeun biantara nyarenkeun panganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun kasehatan sareng kasempatan dugi urang tiasa ngahiji dina acara nu bagja ieu. Dina kesempatan ieu simkuring ngawakilan kaluarga nyarenkeun putri kami ka pihak kaluarga panarima. Mugia tiasa ditarima kalayan sareh. Pinuh ku kahadean sareng janten rumah tangga anu wilujeng. Simkuring ngadoa mugia kedua panganten dipaparkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Sarimbag dina kahirupan, kuat dina cobaan jeung dina ngahiji dina ridho Allah. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos hadir dina acara jeung ngadukung acara ieu ti mimiti oge. Upami aya kalepatan hapunten abdi sagede-gedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu biantara nyarenkeun panganten, saterasna ka anu kasuhun Ibu Hajah Dika Kartika kanggo ngadugikeun biantara narima panganten. Dipihareup kanggo maju ka payun, mangga ka anjeunna dipasrahkeun. Tepangkeun nami abdi Dika Kartika. Abdi di dieu ngadugikeun biantara narima panganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para sepuh sareng tamu undangan sadayana anu dipihormat. Dinten anu mula ieu urang ngaharturkeun kabagjaan pikeun dihijikeunna Wina sareng Aa Andrian. Mugi rumah tangga anu diwangun ku aranjeunna pinuh kanyaah rasa hormat jeung kaharmonisan. Kawina sareng ka Aa Andrian mugi tiasa saling ngakuatkeun dina sagala kaayaan. Saling ngadoa sarta ngajagaan niat hade dina ngawangun keluarga serta rezekina ngalimpah dipaparinan kasehatan sareng dijauhkeun tina sagala kahalangan. Hapunten bilih aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saterasna urang teraskeun kana biantara anu ngawakilan dua pihak. Ka Bapak Radipta dipihareup kanggo maparin biantara ngawakilan dua pihak. Mangga ka payun kami antos sareng hormat. Tepangkeun nami abdi Adipta Adityana Ma'arif. Abdi bade nyerenkeun
di antara ngawakilan dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sepuh, pinyesepuh, wargi, sareng tamu undangan anu dipika hormat, dina waktos anu bagja ieu, hayu urang ngahaturkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngahimpun orang dina acara sakral ngahijina dua mempelai. Hatur nuhun anu teu aya batasna kana kasumpingan bareng sareng doa ti bapa atawa ibu sadayana. Mugia dua panganten jantan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, saling ngarti, saling rojong, serta tiasa ngalangkungan segala cobaan rumah tangga kalayan silih percaya jeung silih pikanyaah. Sim kuring nyuhunkeun hapunten upami dina panyambut atanapi hidangan aya kakirangan saterasna acara bakal diteruskeun ku biantara ti rerencangan panganten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugi ka acara salajengna nyaeta biantara ti rerencangan kate sila dipiharep kanggo ngadugikeun biantara. Mangga kapayun kalayan hormat. Tepangkeun nami abdi Asila Faratunisa, abdi bade ngadugikeun biantara rerencangan panganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasempatan pikeun urang sadaya tiasa ngariung dina acara anu pinuh ku kabagjaan. Nyaeta resepsi pernikahan A. Andrian sareng Neng Wina. Salaku rerencangan panganten, abdi ngawakilan sakumna rerencangan hoyong nyampeurkeun rasa bunga anu jero. Wilujeng A. Andrian sareng Neng Wina anu kiwari resmi jantan salaki sareng pamajikan. Mugia rumah tangga anu diwangun ku duanana janten sakinah mawadah warohmah sareng silih asa silih asu sareng silih asih. Ka kulawarga duanana hatur nuhun pisan anu parantos ngadidik sareng ngabimbing dugi ka ayeuna. Mugia Allah Subhanahu wa taala maparin berkah jeung kalancaran dina sagala lengkah. Hapunten bilih aya tutur anu kirang marana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pungkasan dina runtuyan biantara, urang sim kuring nyuhunkeun kateh mawar kanggo ngadugikeun biantara salaku wawakil dulur panganten. Mangga waktu sareng tempatna dipasrahkeun. Tepangkeun nami abdi Mawar Rizky Ka Alaya, dina ieu kesempatan bade ngadugikeun biantara salaku adik ti panganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun kasehatan sehingga urang tiasa kumpul dina ieu acara nikahan nu istimewa. Sim kuring salaku adik ti panganten ngarasa bungah jeung reueus tiasa nyaksian Kang Andrian sareng Teteh Wina janten pasangan resmi dina kahirupan rumah tangga. Mugi pernikahan ieu janten rumah tangga sakinah mawadah warohmah pinuh ku kanyaah kasabaran jeung saling nguatkeun dina kaayaan naon wae. Kadua penganten sing salawasna silih hormat, silih nyaah, silih ngarti jeung ngalewatan sakabeh cobaan sareng-sareng. Tungtungna hayu urang sami-sami ngadua mugi Gusti Allah maparkeun kabagjaan, kasalametan jeung kahadean pikeun Kang Andrian sareng Teteh Wina. Hatur nuhun ka saderek sadayana anu parantos rawuh sareng ngadoakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku parantos rengse sakumna runtuyan acara, MC ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Upami salila ngiringan acara aya kalepatan dina basa atanapi lampah. Kutulus MC nyuhunkeun hapunten. Mugia panganten janten kulawarga sakinah mawadah warohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.